roda na tanjakan katinggangku pangpung jengkol aya randa na tanjakan katinggangku hulu botol sore-sore maju ke maghrib asana teh yang ngebuburit jeung ngebuburit sama pamajikan yang mawa incu anjaman kiwari ngebuburit teh kudu mawa wae duit kudu mawa wae segala rupa sidik zaman milenial enam zaman modern segala rupa kudu make duit cicik-cicik make duit tapi kumaha deui urang euy nyangan-nyangan ka mana deui nah itu ketinggalan mah juga si Kamang euy Mang kadieu lah sekedap Mang kadieu lah aya pioborun Abah Nun bah oke lah buan naon bah wah batur mah euy geus bebenangan deui alhamdulillah ya kerengke buka jitah kusaha yang ngalah sampe Mang euy kamir aralus kamir sampeunanya wah balak dak sampamir mah maka nggak tinggal itu heuh lain Mang matak dewek ngageroan oge dewek teh keur bingung euy dibere geus burit kieu budak hayang ngabuburit jeung indungna duit teu boga sidik zaman enak mah zaman modern Mang euy setik-setik duit peribasa geus di jalan teh aya tukang cilung hayang cilung aya tukang cilor hayang cilor leuheung lamun di jalan budak hayang meuli 2000-an da nama 2000 teh geus teu payu Mang euy ayeuna hese aduh kanana heuh lain urang teh apa maksadan teh pinjem duit Mang euy pinjem duit sabaraha bah heuh nginjem duit mah teu gede euy supaya aya jang ngeburit we urang mah jeung incu ayeuna heuh ayeuna pisan urang mang aya lah insyaallah sabaraha baraha teu gede urang mah nu rek pinjem 300 we Mang euy insyaallah aya 100 mah nginjem duit teh teu moal gede-gede teh ngan ukur 300 manawi mamang aya kitu ari cash mah teu aya tapi aya jualan itu bisa abah butuh mau uang ica we atuh yos maksudna mamang teh barang tutundaan gitu boga peuyeumkeun barang naon ye aya pokona mah ayo tuh orang tinggal mah bisa butuh mah uang jual paksa yos heuh bisa kaburu-buru keburu-buru kayak mah batu anakan-anakan ingan atuh di peuyeum ayo nama tuh aduh kok kebenaran si Jarwo naon aya naon iya jualan bisnis naon ya biasa we atuh ini tempoh lah mah kayak mah ayo tuh guys guna ayo bisnis mah ayo aya ya si abah keur butuh duit cenah heeh bah panabah tuh nginjem duit kamu 700 damang itu boga cash banyak kebenaran kangen jeung si Jarwo ya panamang teu boga jualan iya barang udah gede goblok mama manusia di kamar